Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Profes. Di channel Kapret aya konten baru, konten anyar kita wajimah mengawitan ini di ini teh, Pak. Lan? Aya di mana ieu teh teh? Di Angga Carang di Paguron Pusaka Sehat. Terang ngeguar sejarah pusaka seranya. Iya, betul. Langsung aja di paterosan kanggo Mbah Emak. Gitu. Nama damang ya. Duh, Alhamdulillah ibaring pangestu. suaminya. Tepang nomen deui. Bawa. Nama Tiraha gitu nya. Paguron Pusaka Sehat kan kawit nama Gajah Putihnya. Bawa. Diberdirikan gitu. Bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Lamun panginten ngaguar pusaka serak namanya. Jadi ralat ya, sanes seranya, serak gitu. Seraknya Serap mirsa. Benten serak teh mangrupikeun hiji aliran penca nu aya di Tatar Sunda gitu. Gitu nya. Wih deui kanu tadi pangintennya tikawit tahun sabaraha cenah pusaka serak teh cenah gitu. Pusaka serak mah resmina panginten tahun 2008 gitu nya. Secara resmi nama mung panginten ieu teh aya perjalanan panjang sateucan pusaka serak teh gitu. Kapungkur nuju pun aki pangintennya. Terus sarasna mah usik serak atanapi ulin serak nu aya di Angga Carang ieu teh salasa wios jalur Raden Mausul pangintennya serak anu di Angga Carang mah nya ka Mang Nyalira panginten tos 7 turunan ieu teh sarasna mah kitu nya. Nyata ti eyang serak ka almarhum Raden Mausul, almarhum Raden Bastam, almarhum Raden Tasdik, dugi ka pun aki terus pun bapak. Dugi ayeuna ku palaputrana. Tah ngeunaan serak mah khususna nu aya di kota Bandung panginten anu saemut mah mung aya 2 jalur panginten nya. Jalur Raden Mausul anu khususna di Angga Carang sareng jeung Seret. Terus anu di Jatihana perengrengan si Aki Daus, pengen Aki Daus tah di eta mah Aki Oma, jalur Aki Oma. Pengen tah resmina pusaka serak ngadeg tahun 2008. Tina perjalanan panjang gentos-gentos Paguron namina nya teh dan terakhir Gajah Putih Mega Paksi Pusaka anu tahun 70-an setelah acara mah sarasna mah Gajah Putih Meda gitu nya. Ngan pun bapak kapungkur tahun 70-an di nanti di hiap pangintennya aku pun aki nyata ku pajeje orang hijikeun misalnya jadi Gajah Putih Mega Paksi Pusaka gitu nya. Dugi ka tahun 2008 digantos deui jantan pusaka serak pun panginten sakitu kan. Lagungnya Lami pisang. Lumayan lah perjalanan Punya kita kieu biasa. kami dina usikna usik masih kene nganggo Gajah Putih gitu. Anteu ge ya. Tadi teh nyata ulin serak. Oh, Jadi tah namina teh usik ulin ameng teh sami wae sareng ameng sami wae. Saresna mah mung panginten bebasan unggul benten gitu ya, bebasan unggul benten. Janten di Tatar Sunda teh mang puluh-puluh aliran panca saresna mah. Malahan mah langkung ti puluhan saresna mah kitu nya. Salah sawiosna teh serak aya peupuhan mande totog segala rupisah bandar kari badi saresna seueur pisan. Salah sawiosna teh serak gitu. Salah sawiosna termasuk di Gajah Putih Nyalira oge saresna mah aya 3 di Gajah Putih teh serak kari madi saresna mah eta gitu. Di Angga Carang gaduh nyata Nyalira atau sejarah Nyalira banget gitu. Ya. Ayeuna mah jadi Paguron Agung nya. Wah, agung banget. Alhamdulillahnya. Anu murid terus sabaraha mah seueur. Ari anu aktif urang sakedik saresna mah kitu nya. Kumargi da tos ilahar panginten di anu khususna di Angga Carang mah anu diajar ngibing atuh nya diajar ngibing ti alit
juga mantap remaja larian termasuk Zalira. Oh. Kamu gua nuju alit teh. Nuju pasangin di Jawa Barat gitu nya. Sareng-sareng latihan mah tadi mang. Iya. Kantos di mang yang sakedap gitu nya. Di Puraka di Pulanceut kita di Palikulon. Gitu. Dugi kan kayaknya di Jawa Barat kedua Kapungkur teh. Ijen gitu ya. Oh. Nomor gana gitu ya Kapungkur teh gitu nya. Tapi data Raja Rios itu. Ya antara biasa dah. Kaguana. Mang nu kata meulehan Kapungkur teh gitu nu ngurusna gitu ieu teh ya. Dua setel Kapungkur teh. Ya mang nuju bibilintik intina mah harita teh gitu. Acan pusaka seran masih kene Gajah Putih Kapungkur teh gitu. Perkawis murid mah lamun di etang mah sarasana mah seueur pisan. Kitu nya. Mung nu ayeuna berjalan mah nya aya panginten 40-an mah gitu nya. Kurang kali istri sareng pamagetna gitu. Mung anu latihan jurus mah aya nyalira nya sareng-sareng bela dirina kanggo bela dirina mah tiap generasi teh aya wae gitu terus beres panginten ayeuna kamari ngahanca ti baru merarang kalih ti kecamatan Babakan Ciparai gitu nya 2 RW nya alhamdulillah duga beresna we eta mah gitu nya tos syukuran sagala rupi gitu panginten beres gitu jadi terus beres atau anu kana usik mah gitu ya gitu Agung ya. Nah, karena kan perkembangan zaman teknologi itu terus canggih gitu. Nun. Kita teh ngaruh itu kanggo kamurang kali nu hayang ngiring sangat terhambat gitu atau napi aya nu gengsi gitu napi kumaha gitu dah Pak. Nah, perkawis teknologi mah bukan kena ada medsosnya biasa pas media internet itu biasa ngadukung biasa wae anu menghambat. Salah sawiosna misalkeun anu menghambatna gitu nya. Menghambat apa? Jadi murang kali teh Kapungkur malah latihan teh fokus. Ayeuna mah mun urang atuh tegas-tegas biar usahakeun. Simpen heula HP. Diantep orang pasti kan ieu we. Ku ayeuna mah gitu nya. Tapi positifna ku ayeuna ku lantaran aya YouTube segala rupi. Jantan anjeunna oge ninggal perkembangan penca ayeuna teh model kieu gitu nya. Urang teh kudu kieu, kudu aya di sawiosna memang sabaraha konten kita sabaraha pedaran dina YouTube oge ngeunaan masalah penca modern gitu nya ibarat lama. Jantan aya sayana aya nya awana gitu ya guys. Oh, aya plus minus kumaha urang menyikapina lah dina mah kitu. Iya. Kalau mulai kayak nama tuh udah tekaup ngeriung ya. HP we. Ante urang kali sepuh kayak gitu. Ada gitu. Mau nyalakeun urang kali da sepuh lagi gitu gitu. Ti gua bobo. Langsung kana HP. Sebenarnya ada HP ada. Bukan eta nya pola pikiran terus benten ayeuna mah gitu punya. Mun Gitu ya. Iya memang keluh kesah gitu nya. Suka duka nalika ngalatih gitu kan. Nah, eta memang kumaha Ari sarasana mah ngalatih langsung mah enak karasan Kupul Bojo. Gitu nya. Aya we dibantos misalkeun ku rai-rai mah eta anu Cipatik si Mang Big gitu ya, Mang Wahyan gitu sekali-kali mah. Tapanginten ari ngeunaan ngaguar masalah penca mah. Ai keur Mang nyalira mah pait terus jadi amis. Gitu nya sebenarnya mah. Jadi terus makanan sehari-hari lah masalah pait mah gitu nya gitu. Dan lantaran dugi ka ayeuna oge mah teu tiasa komersil. Lamun Mang komersil geus beunghar. Cek kasarna mah gitu nya. Tapi da geningan memang eta oge peryogi ku masalah materi teh gitu nya saha jalmina teu peryogi materi ngan Mang teh isin mah ku luluhur Mang gitu da baheulaana ge anjeunna oge sanes jual meuli kana pencan gitu ibaratna mata kedek ibaratkan misalkeun sabulan kudu saanu dugi ayeuna Mang teu tiasa malahan mah gitu nya model ayam jalmi ti luar misalnya hoyong latihan ka dieu Kapungkur aya wartawan ti Inggris Johnny Silman Kapungkur. Dugi kana ros cik sunara mah Mang lamun hayang diajar penca usik sera dugi ka beres sabaraha. Ti sangawala sarasana Mang kieu we ku. Sajauh mana atawa sakumaha anjeun ngahargaan budaya kami kitu. Kulantaran memang sarasana mah diajar pencamah misalkeun bade 2 juta sasasi oge tetep mirah. Nah buat mirah tah nu mah ieu. Silaturahmi. Ieu keur alit sering sorangan misalnya jeung mah
Da lain ku kapriyogian, ieu raha pernah. Nya, tah nu mahal mah ieu na. Nu mahal mah silaturahmi na. Ya, silaturahmi itu terus bisa. Da ari mama kapungkur pernah ninggal. Pernah ninggal ngabandungan pun bapak nya almarhum Mbah Adam. Jadi aya salah sawias muridna nuju panginten remaja gitu ya. Toplong we. Penak-penak deui hoyong penak-penak deui terus incuan anjeunna teh. Ka dieu ka ngacara. Naroskeun pun bapak nyari ka pun bapak langsung. Papun teh cenah pungpina Mang Adam paling mana pungpina. Da mang ieu miti nu saha ieu gitu nya ibaratna mah gitu. Bade ka saha? Bade aya naon? Mun hoyong tepang abdi salami sareng Mang Adam teu pernah. Padahal eta teh muridna. Tah berarti eta nu mahal teh silaturahmina. Dugi ku lantaran kirang silaturahmi dugi kata apal deui kana raut mukana gitu nya benten kutos lami teh gitu ibaratna mah. Terus keluh kesah cenah tadi ditaroskeun begitu ayeuna teh memang rada miris keur urang mah sareng mah. Bab masalah sera mah gitu. Ayeuna nu berkembang di luar negeri wae gitu nya. Tah ayeuna jadi dikenang kieu. Ulin sera teh sarasana mah aya 5 jurus anu aya khusus di Angacarang. Dibuka ku alif, ditutup ku bendung-bendung, nabeut alif gitu nya. Tadi dia aya siar. Gitu nya. Selain patekandah anu kudu lempeng teh gitu, niat nu kudu lempeng, peureub kudu lempeng teh ibaratna mah urang kada istiqomah. Hiji dina alif. Anu terakhir nabeut ditutup ku bendung-bendung ye. Sayaktina jelema mah teu aya nu jago. Salian anu bisa ngabendung hawa nafsuna. Palebah dieu kitu nya. Tah anu berkembang di luar negeri ayeuna boh di Amerika atau di Eropa oge. Eta teh tos ngaleungit jurus kahiji alif teh. Kitu nya. Terus jurus ke-1 we, jurus ke-1, jurus ke-2 tah di mana si Arna? Pertanggungjawaban urang anu dina aliran-aliran sera seberan nepi ka mana sera-sera. Tah sing horeng teh seueur rencangan mangge anu eleh ku masalah kudunya. Elehnya. Sabarang urang sakilas, wah ningali bule resep kan pancaan, bagjana gitu nya. Ya. Tapi sebenarnya urang kudu hati-hati, mere pangarti ka ulah luar ge. Gitu. Kulantaran naon di ditu mah jadi artos masalahna mah. Urang make iket, make serang panca. Ngajarkeun bari karek saeutik misalnya diajar di Jawa Barat atau di Padang di mana wae. Bisa ngajarkeun di saeutik, geus jadi duit di ditu mah. Gitu ibaratna. Tah mirip. Jadi si Arna memang terus cek mang ieu mah gitu nya pemenang emas. Mesti aya si Arna. Ayeuna di luar negeri teh gitu. Karena urusan geus lain. Ya. Urusan bisnis we. Bisnis, Gitu. Geus bisnis. Nah, cenah mang jiga nu munafik nutur teu pergi kan artos peryogi artos mah. Sajaminan teu peryoginya gitu ibaratna mah eta hungkul. Kan mah era we gitu keluar eta hungkul gitu. Eta gitu. Ya. Upami di kawit ngadeg gitu ya, Oh. di ayeuna osok di pasang giri gitu katanya. Tah masalah pasang giri mah panginten kieu. Ti tahun da ngadeg deui Gajah Putih tahun 2000 panginten nya. Tos ngawitan kapungur ngiring-ngiring pasang giri gitu nya. Tah dugi ka antar kecamatan mah nya tos kecamatan mah gitu nya. Rupi-rupi. Mung berjalanna waktu mang terakhir ngiringan pasang giri teh 2010 gitu nya. Nya karesan aya 2 kategori nu lebet ka Jawa Barat. Nu kengeng di Kota Bandung terus ka Jawa Barat nyata masa dewasa putri sareng ijen dewasa putri gabungkur teh gitu nya. Tah tidinya mah ti tahun 2010 2011 sareng 2011 vakum deui di ka di kulantaran kieu sareng mah ai keur mang mah teu terlalu ting jadi nomor hiji pasang giri teh sareng meskipun prestasi penting gitu nya tapi lain nomor hiji. Kumari kieu urang tos di Jawa Barat ada kumaha di PPSI mah. Da buntu. Laras pisan. Eta PR sareng mah ka PPSI. Terus kayaknya Jawa Barat dari kumahakan da budak teh ibaratna ya. Mau tiga abil. Ya. Kan ukur cerita. Juara Jawa Barat, pernah Jawa Barat jadi juara kedua. Terus kumaha? Ya.
Nah, jadi kayak nyanyi aja nama. Ya, ya. Ibu anak mah apa gitu ya kita. Nah, gitu dah. Terus nah tadi sanes nomor hiji pasar gero laras ukuran kemajuan mah sanes mah. Maju dina paguron misalkeun. Tiasa nu kaengeng mineng kaengeng pasang giri tiasa sebat maju. Majengna tiasanya. Anu seueur masana non teh cabangna tiasa sebat majeng. Ya, gitu ya. Anu seueur beuh ukuran senina tiasa sebat majeng. Tapi anu real sakdik we. Nu penting mah teu eureun. Sebat maju mah. Terasa jauh mana orang ngadidik murang kalih ti leuletik sangkan dewasa jadi biasa apa karena budayana. Ya. Kalau mah sakannya akal mah caina, kakolotna, intina mah babaktina geus leuwih ka mana. Tong dipingkan ngerakeun ya, diariket ya. Bisa pencat tapi kieu. Aduh kumaha sok. Bahaya teh. Mangsana aya nu kitu aya. Aya itu teh. Panon ge era apal ngeureunnya? Apal. Mulai gitu tah. Apal. Berarti itu jauh tina Sundana cek mah gitu. Bae da dina YouTube gitu kan teu naon lah. Tapi dan itu mah lain kolaborasinya. Lain. Kolaborasi budaya luar. Kita aya nya. Eta nyata dilebarkeun gitu. Nyaah teuing gitu ya. Deuh gitu ibaratna. Tapi emang prestasi gitu. Membanggakan gitu mang ayam. Anu paling membanggakan mah ai keur mang mah gitu. Aya kolot budak datang ka paguron laporan. Makanya mah hatur nuhun murang kalih teh. Ayeuna mah jadi kersa di piwarang. Jadi intina mah naon teh? Daekan budak teh hiteng we. Eta nomor hiji mah. Keur mang mah gitu nya. Prestasi bukan masalah prestasi menang di Kota Bandung, menang di Jawa Barat. Ukuran prestasi nu eta nya paling tahun 2011 eta. Keur mang mah. Jadi mang bibilintik teh ibarat apa? Kajen jika salah si dijenggut jeung pemajikan teh ya ngatikan didik barudak teh aya hasil. Gitu intinya. Tapi lain nomor hiji kan. Ukuran prestasi eta mah. Gitu. Kalau kami misalnya ininya kami aya di antarana di pamiarsa palai gitu orang kalihna di deketeun ka mana kita sareng Tah. Perkawis pencari. Sararasna di mana wae ge sami. Sarasna mah. Anu tebih misalkan anu tebih pilari wet paguron penca anu caket. Jadi anu caket terus tinggal heula kumaha sepuhna anu ngajarna kumaha gitu nya. Tah misalkan da urusan mah kieu. Aturan aya 2, agama sareng aturan negara. Penca ge tidinya ya. Gitu nya eta tinggal mah. Masalah misalkan hayang kamu emang keun heula we nu deukeut heula pentingkeun heula mah paguron nu caket heula we gitu. Dai pusaka serama teu ngakudu-kudu bisa ngan misalkeun naon teh sok loriu ka deun gitu. Sok latihan di dieu misalkeun kieu dibuka pendaftaran anggota baru henteu. Lah kasarama ka deui nya henteu gitu. Tapi da can pernah bikin gitu. Can pernah. Malahan mah kieu ai mah aya misalkeun rada tebih misalnya di Batu Nunggal mana lengkap ka dieu. Ditaros heula di balik ditaros. Siap teu sepuhna ngajayapeun ka dieu ngawi misalkeun. Da masalah mah di sepuhna. Hawatos uih damel capek gitu nya. Cara apa ya kudu ngangger di budak. Tah eta mah pilari paguron anu paling caket dasar-dasar mah penca mah pada dasar mah sami. Gitu sami wae. Gitu sarasana mah gitu. Nah, gitu. Jadi sami pilari we paguron anu caket heula eta. Srek teu nama. Penyalira cobian. Tah gitu. Atuh wae misalnya ke wae yang gede mangga. Ka ngacarang RT hiji RW 5 Kelurahan Mekarwangi Kecamatan Bojongloa Kidul. Gitu. Gitu. Bilih teh anu caket ka dieu we.